wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Givari ti kelas 4A. Abdi bade macakeun hiji sajak. Di kebon binatang kenging beri putra mandang. Kungsi abdi ka kebon binatang, loba sato ciptaan Allah. Ningal anu ieu beda rupa, ningal anu itu beda lain rupa. Sasatuan anu dicipta ku Gusti jadi tanda. Gusti nuhun teuing ieu di dunya tos dipaparin rupa-rupa sato anu loba mangpaat pikeun manusa. Muga diri oge bisa syukuran, maparing ku doa jeung kaimanan. Assalamualaikum warahmatullahi